dibere 100.000 hayang 500 tuluy hijrah dina 500 hayang 1.000.000 geliren diniatan hayang kasab tuluy-tuluyan ngan poho jalan lempang dina kasab ka Allah subhanahu wa ta'ala yusibuha bakal dibeungharkeun ku Allah bakal dihasilkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala mun jelema geus aya niat hayang neneangan dunya padahal urang teh keur di dunya ieu teh hayuh neneangan dunya bade ka mana Kang bade milarian dunya ai akang hirup teh di mana semua di dunya cacak hirup di dunya geus teu kapangidun da urang mah lain neneangan dunya teh lain neneangan dunya nu aya neneangan dunya nu eueuh ya lamun ku Allah dipasieun saleter eta teh dunya eta teh urang neneangan deui itu kudu neangan eta we ku urang dina neangan gatuh jantenkeun jalan neangan urang supaya aya dina ridhona Allah subhanahu wa ta'ala kudu neangan deui dunya mun geus disiapkeun ku Allah Kang Dabi lamun cicing wedding mah teh sok dikecebrekan we kudu boga imah pamajikan urang benernya nya atuh ai kira-kira teurawing ceuli mah ini teh kasab can kuat mental ceulina mah gitu awi mroatin atanapi jelema hayang hijrahna teh neneangan pamajikan deui atanapi neneangan awewe tenang ya tazawwajah ku rasul bakal dikawinkeun gitu menang bati seeutik geus hayang nyandung astagfirullah nya usaha keur usum kieu hayuh nyandung dina hatena gede dan ningali urang nu di imah teh eueuh alusna gorengna gede gitu tah nu niat jalmi hayang hijrah ka awewe ge hijrah sebenarnya encan bisa hijrah kana Madinah jeung ka Mekah mah cigana beureun aya niat hijrah ka awewe badami jeung babaturanna Kang abdi teh hoyong nyandung deui ka belah wetan aku naon abdi malain niat nyandung niat hijrah astagfirullah ya tajawajah bakal kawin eta jelema jeung awewe lamun dibidian ku Allah subhanahu wa ta'ala eta teh saralah teh hijrah kana dunya jeung ka awewe itu gitu keun urang nu di bumi urang nu dititipan ku Allah diakadan ku nya palebe di sahidan ku janten saksi dua dipasrahkeun ku ramana ditampi ku urang kobil tu bari jeung mas kawin teh sapira eta teh ulah ningali ayeuna nya tingali mah baheula urang keur diakadan ku nu janten sesepuh urang samudayana tong ningali pamajikan urang nya ieu teh boga bapana tapi tingali bojo urang teh ieu teh amanat ti Allah subhanahu wa ta'ala namun teh amat ningali amanat mah Gusti loba keneh nu leuwih mancung loba keneh nu leuwih alus mau pemajikan diserempo di imah da cigana kerja jagi mah payu keneh sugan astagfirullah jadi kewajiban salaki teh lamun ieu nu janten bojona nyeri wae hatena cageurkeun ku urang lamun bojo urang geringan wae cageurkeun ku urang can cager mah ulah waka diserenkeun ka indung bapana ori mah keur jag-jag dikukut nya keur gering saeutik bapak da abdi teh ripuh atuh kudu kasab baik pamajikan kudu sanu ngurus pikeun ka ditu kayak kadenge jag-jag deui ngawean bapak ka dieu dekeun deui da geus jag-jag tan urus kunjung da masalah kieu hayang ngeunahna wae fa hijratuhu man kari hijrahna si jelema eta ilama hajaru ilaihi kana perkara hajaru hijrah si jalmi ilaihi itu mah jadi aya nu hijrah kana dunya aya nu hijrah ka awewe aya nu hijrah ka makhluk tan sae mah hijrahna urang ka Allah sareng ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fafham mangka kudu paham anjeun rek sing paham sapira ku otak urang nu disaekeun ku Allah maka jeung teu bisa maham kana sapalih ilmuna Allah subhanahu wa ta'ala
kudu paham teh kaulahu kana pidawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'ammal jeung pek emutan ku anjeun pikiran ayeuna hadal amroni kana ieu dua perkara hijrah kana dunya hijrah ka awewe mantak hijrah ka Rasul talajum jeung hijrah ka Allah ena hijrah kana dunya talajumna teh ka awewe sabab di mana jelema geus teh mah nya usahana dilancarkeun ku Allah dunyana dihasilkeun ku Allah tah eta jelema prediksi kana hayang kawin deui teh 90%. Ari kitu mah dunya teu maju usahana teu patiting lobabati boro-boro ting aya niat aya nu ngajakan awewe kawin ge insyaallah 80% prediksi moal daekeun. Astagfirullahaladzim. Kade ulah aya niatnya dina mana hayang nyandung. Jeung anda sunnah Rasul ieu teh keun loba keneh sunnah nu teu kudu make nyerikeun hate pamajikan. Astagfirullah. Ya urang ngalakukeun sunnah ai pamajikan nyeri hate. Ai sunnah dipigawe, ai doraka dipidana. Anu ngora mah teh bunga, tapi nu kolot nyeri hatena. Ai ngabungahkeun nu ngora mah sunat gitu. Nganyerikeun nu kolot mah haram. Namun eudeuk kepicieun heula nu kolot mah. Ya, nu ngora buang gitu salah. Astagfirullah. Nah, insyaallah mudah-mudahan orang diraksa ku Allah tina godaan-godaan awewe malalanyar ya insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Nyai nu geus mah tah geus kagok gitu. Terus kagok tangan tong abi bita ka batur gitu. Yakni negeskeun musannif anna fi hadal hadis sanyana dina ieu hadis teh tanbihan pangeling-eling keur urang alal makna netepan kana harti al madkur nu parantos dicarioskeun wa maudhi'il i'tibar jeung tempat alaf ibarat kangge urang samudayana ulah sarah leumpang ulah salah hijrah hate urang samudayana wa ta'amuli jeung tempat ngemut-ngemut nginget-nginget urang huari yang ngaran itu ta'amal teh sakusan ya, bagian anu kadua ani negeskeun musannif hijratuhu ila ma hajaru ilaihi tanu kudu loba diemutan ku urang dibulak-balik teh bagian nu kadua faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajah ani negeskeun musannif hijratuhu mangka hijrah jelema teh ta ila ma hajaru ilaihi fa inna ma'nahu mangka sanyana hartina hadis teh anna usaina tu si jelema la tusibu mual keuna lahu ka itu si jalma la tusibu mual keuna ieu makna teh lahu si jalma minal wusul ya mual ngeunaan lahu ka si jalmi minal wusuli tina wusul wal qurbi jeung tina deukeut jadi maknana hadis mah sanyana si jalmi teh la tusibu mual ngeunaan lahu ka si jalma naon minal wusuli nyatana tina nepi ka Allah naudzubillah wal qurbi jeung rasa deukeut ka Allah Allah dianu hudian dibagi bihi ka itu umat sahaman jelma hajaron hijrah ila Allah wa rasulihi hijrah jalmi ka Allah jeung ka rasulna Allah subhanahu wa ta'ala wa ka'annahu jeung sanyana kanjing rasul nabaha wa ka'annahu jeung sanyana kanjing rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabaha ngelingan kanjeng Rasul bid dunya kalayan dunya wal mar'ati jeung awewe teh ta'ala hududin nafsi netepan kana bagian-bagian nafsu bil wukufi kalawan cicing maha sarta itu dunya jeung mar'ah
Jadi awewe jeung dunia teh tetep bagian nafsu sebenarnya. Sementara bisa ayeuna urang ya nu kabebenyokeun ku dunia, nu kabebenyokeun ku istri, naudzubillah. Tinggal salangkah deui urang ya kudu ngahijrahkeun hate istiqomah, teu istiqomah ge atuh diajar hayang leumpang ka Allah Subhanahu wa taala. Pan urang hijrah kana dunia puluh-puluh tahun di bawah. Hijrah ka istri meureun urang mah karek aya nyel tapi ngemutan kana saliran mesti sakieu buktosna burung maraban nu anyarnya nu kolot ge sakieu hesena. Dia mutan pek urang teh kedahna teh kitu. Kainatan bari jeung tumetep naon ma perkara kanat kainatan bari jeung tumetep naon ma kanat salagina aya eta nafsu teh salagi aya nafsu teras-terasan. Wa qauluhu mangka ari dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad SAW wa hijratuhu mangka ari hijrahna eta si jelema ila Allah ka Allah wa rasulihi jeung ka Rasul Allah huwa ari ngaran tu makna eta makna irtihal hartina laleumpang jalmi minal kauni ilal kaun leumpang ti makhluk ka Allah ilal mukawin kanu ngayakeun makhluk anu dikedahkeun urang teh eta pek sing laleumpang ti makhluk ka Allah. Dunia nu sakieu saena nu bakal ditinggalkeun ku urang samudayana tong janten tujuan dina hate jeung ruhani urang samudaya. Ya, anapun urang ningali dunia mah teh amanat ti Allah unggul. Allah maparinan dunia kasabih tiar bati sagala rupina. Ya Allah mere ka urang supaya babari wawuh urang ka Allah. Jadi beuki dunyana seueur beuki wajib urang wawuh tina dunia ka Allah nu mere seueur ka urang. Ari kira-kira urang di paparinan dunia boros seueur najan sakedik oge hese wae wawuh jeung Allah. Kuduna mah tong menta seueur teh. Gusti abdi mah tong waka diseueurkeun dunia teh. Dalah sakedik oge abdi teh hese wae ka masjid, hese wae ka madrasah. Teu hayang hate teh geuningan hayang leumpang ka Allah Subhanahu wa taala. Dari mah bagian maneh kumaha muhun Gusti saena mah tong waka dikaabdikeun kabaturkeun heula nu soleh teh kitu. Beuki ditolak ku urang beuki diseueuran ku Allah insyaallah. Ari urang mah nya salat kahalangan ku padamelan urang, ngaji kahalangan ku nafsu urang samudayana, geus puguh leumpang ka Allah kahalangan ku agrod basariyah urang samudayana. Tapi nyungkeun ka Allah dunia teh hampir sadunya pek gubrageun ka bumi abdi. Ieu mah leutik hayang digubrageun dunia sakitu lobana untung teu murah ge. Alladzi huwa alladzi ari itu irtihal teh huwa itu ladzi teh matlubun leumpang ka Allah teh dipentingkeun minal abdi ti abdi diwajibkeun leumpang ka Allah. Itu leumpang ka Allah mapai ka pangeran teh sanes kiai sanes